Aman suaranya. Belas. Karena maaf. Hikmah kesalapan. Karena waat warna-warna. Non ajnasul amali. Pirang-pirang jenis amal. Alal amilina di anu amal kabeh. Li tanawu waridatil ahwali karena warna-warnana gitu. Anu datang kana hate. Ail waridati tegasna anu datang. Tegasna pirang-pirang anu datang. Allati anu tantaju kana tiga itu lati ahwalan kana pirang-pirang tingkah. Qaimatan atun temetek di kulubihim kana pirang-pirang hatena itu amilin. Beda-beda na jenis amal teh kumaha waridat nu datang kana hate anu ngajadikeun anu nimbulkeun ahwal gitu. Nyumata kula sok tentang amal batur. Wah, ya dengan sholat, dengan duduk. Terus indek puasa ya, oi. Namun batur getol sholat, orang getol puasa, ulah sok tentang amal batur. Jalma teh beda-beda amalna teh kumaha warid nu datang kana hate. Oh ya anu jalma sholat seperti bisa loba, ya maca Quran we terus. Maca Quran nya seperti kadugaan loba, sholat ngadukung. Oh ya nu sholat seperti bisa, maca Quran seperti bisa dengan duitna loba, sedekah terus. Ulah disalahkeun, nu penting mah amal soleh we, ulah tentang amal batur. Sabab kumaha datangna waridati Allah. Lamun anu beungar digetolkeun salat, ari sedekah teh digetolkeun. Aduh euy nya, lebar teh hartana. Ari nu getol salat mah jeung tadarus nu seperti boga duit. Dalam menghektar salat jeung tadarus rek naonna malalusna sedekah seperti boga duitna gitu. Allah mesti atur gitu, bentang ieu oh sanajan saya getol salat puasa cenah kurang puasa masih kurang mati cenah. Duh. Kan bae batur masih mah puasa. Kan puasa memberen seperti boga ndadeun puasa terus. Yang misi ngubengar gat gotol puasa teu naon. Pokokna mah ieu teh sabenerna mah ulah sok nentang amal batur gitu. Orang tukang ngaji. Oh, cenah kudu ngaji, sanajan getol salat ge teu ngaji mah cenah. Waduh. Nentang asa hebat urang urang. Kan bae rupa-rupa jang. Waisul qarni mah jadi jalma anu dipika resep ku Kangjeng Rasul tina sabab gawe ka nu jadi indung gawe hade. Waisul qarni Pak. Beda-beda zaman. Aya anu kumuruk ikhlas ngaduk-duk wah muruk ikhlas jadi waliullah. Si ieu mah sedekah we. Neangan duitna teh getol, ari geus hasil disedekahkeun manehna mah dahar teu sawaraha puasa we cenah kemisnya. Ari urang usaha di kamanakeun disedekahkeun terus jadi waliullah getol sedekah. Nu penting mah jang amal saleh usah tentang batur keun bayar sugana jadi wali ti dinya kabeh. Nu getol sedekah sih jadi wali tina sabab sedekahna. Nu getol salat sih jadi wali tina sabab salatna. Aya jang tegetol salat, tegetol sedekah, tegetol noni tadarus. Kumaha ieu mah? Sabar dicarekan kumaha jigan. Jadi wali, jadi wali. Oh ya ieu ku guruna dicarekan, hai bobok dicarekan cicing. Eta mah jadi wali nanti ku sabab nahan ka nyeri. Gitu. Terus buku pemajikan kelas bemo, tatangga tuh dengan ditanya nih. Budak aredan kabeh. Bisa nyahoun kain nyeri, tapi sabar menena jadi wali. Lain masuk ke surga telain kuloba ibadah, kuloba sabar dina nanangan sesoba aya. Kuloba salat. Kuloba salat nang wae. Ieu mah ku
punanangan lo baca coba ya mah. Sobar ke surga. Kudu aku wae jeung urang. Tak tadi merdi isulati mailahum kana condongna itu si amilin ilatil kala amali kana eta pirang-pirang amal. Itu nur nu datang kana hate teh ngakibatkeun condongna kana sama. Aya nur nu condong kana puasa, aya nur nu condong kana sedekah. Aya nur nu condong kana tabarus itu. Awaridatun atawana pirang-pirangan datang. Ia ari itu waridat eta lahwalu pirang-pirang ahwal. Pirang-pirang tingkah hate ahwal. Lamun hal pagawean dohir, lamun ahwal pagawean hate. Itu ahwal. Eta ahwal kulub. Lamun sir naon? Tajali lain ahwal. Itu benar sir. Fa innal warida senyanan datang. Eta qad sama tergantung di ngaranan itu warid. Nah. Halan kana hal. Karena seperti perkara saya sih bakal datang itu mah. Atawana anu datang teh ahwal eta teh. Itu. Warid naon? Ahwal. Kubrag sobar datang kana hate. Kubrag datang naon mahabbah kana salat. Itu langsung ahwal itu. Kama saya sepertikan bakal datang itu mah yakni meja musonib. Amna ba'da muridina sayana sawarehna jama' nu ngarepkeun usul kabeh. Ajiduhu manggihan anjeun hukay itu ba'da murid mustajilan kana nu katungkul bi salat itu salat. Wa ba'dahum jeung sawarehna itu si murid disiami katungkul ku puasa. Maka ada jeung seperti diceritakeun. Aya muridin getol puasa, guridin getol salat. Kusama kumaha warid eta mah. Sabab dalika ari sababna eta anu geus ditutur eta waridun ilahiyun, warid di bangsa kepangeranan. Itado merdi itu warid mailahada kana condongna ieu perkara ilakada kana anu. Wahada jeung ieu perkara ilakada kana anu. Dan bagi jeung perlu likuli ahadin kasaban-saban saiji non aya malayan amal itu si kulu ahad. Di muktado mailihi karena pamerdi condongna itu si kulu ahad. Al-mazkuri adu ditutur. Nah. Jadi perlu pikeun jalma condong kana pagawean anu dicodongan ku eta hate tina sabab datangna warid. Ilam yakun lamun teu kabuktian itu sikul ahada eta tahta tarbiyati syaihin di bawah tangan guru. Tapi gitu saja lamun di bawah di bawah tangan guru. Lamun orang boga guru mah cek guru kudu salat ya, kajian urang hayang tadarus, salat kudu ulah kana sakayang urang. Ngan lamun teu boga guru ieu mah anu meresep salat lah geus. Ya puasa we geus lah gitu. Ngan lamun boga guru mah ulah ngitungkeun kayang serangan. Rumah guru we geus. Sabab ari murid teh kal mayit biadil wasil. Ari murid di guru di bawah tangan guru teh seperti mayit di tangan anu ngadusan. Jadi kumaha guru, palestagirulah katungkul, mangka ulah katungkul. Wa ila lamun teu ilam yakun tahta tarbiyati syai, pala yastagiru mangka teu meunang katungkul itu si murid. Bisa ini ku perkara ila biidni kalawan idin guruna, wa irdatihi jeung pakarepan itu guru. Tapi guru mursyid, guruna impaya guru itu kade. Ari guru mursyid tah ieu lantaran ngebahas guru tulis di sisi anu salapan. Oh, ieu kudu managas guru mursyid. Sifatan mursyid teh salapan, hiji sholihin. Kedua nasihin. Katilu arifin di syariah. Kaopat salikin di toriko. Kalima daikin bil hakikat.
kagenep kamilil akli. Katujuh hasani siasati. Kadalapan wasi'i sodri. Kasalapan arifin ditobakotinas. Guru mursyid aya salapan ciri. Ciri eta mah kade. Ari hakikatna guru mursyid nu mana tuh? Catat aja. Guru mursyid teh guru anu sirna dibere kekuatan ku Allah pikeun ngahijikeun parku jeung jamu. Eta geus guru mursyid. Nu can bisa ngahijikeun parku jeung jamu mah teu kaasup guru mursyid. Guru mursyid teh guru anu ku Allah sirna diberi kekuatan pikeun ngahijikeun makom parku jeung jamu. Eta. Sing sakumaha lepusna ge can bisa ngahijikeun parku jeung jamu mah. Can kaasup mursyid. Mata guru mursyid teh syaratna makrifat jeung musyahadah. Guru mursyid teh guru anu makrifat jeung musyahadah. Ade. Lamun makrifat jeung musyahadah masuk kumaha lepusna ge. Cek ahli tahqiq mah lain guru mursyid. Salapan sifatana eta cirina. Nu mata lamun rek guru teh pilihan, aya nu salapan aja. Kesalapan ge sawahe atuh. Aya opat euy ieu mah. Nah, kabehna tadi salapan campurna mursyidna, opat ieu mah setengah mursyid di sisi. Salapan. Anu panggilana mah katingali soleh guru mursyidna. Soleh. Soleh teh tukang amal hade lain terasa salah kade. Tukang amal hade gitu. Ngajaga diri tina salah. Eta soleh. Tukang amal hade sieun ku dosa, kan soleh teh kitu tuh. Lamun boga guru rampus kana dosa, mundur. Aing muka hiji ge ieu mah ieu. Rampus mu kana dosa. Tempo nu kadua nasihin. Nasihin teh lineuk papatahna atuh guru hiji. Lineuk jeung papatahna teh. Jalma anu ku Allah dibere tingkat anu dibere makom nasihin mah jang. Piwurukna teh napel kana mun didenge eta papatah teh cet langsung kana hatena jalma. Eta nasihin. Aya jalma pun anu papatahna pabeulit pun bisa dipaham. Ieu teh papatahna teh kumaha? Ieu teh seperti kaharti we. Itu. Jadi lineuk papatahna teh kumaha tuh Kang? Gampang dipaham caritaanana diurukna. Fatwana teh gampang dipaham. Kudu nguping teh eta nasihin gitu. Arifin di syariah paham karena ilmu fikih. Salikin li thariqah mujahadatun nafsi, suluk jeung taroki. Salikin li thariqah teh jang taroki jeung suluk teh geus kitu. Ari logat harfiahna mah pan ngambah kana jalan nusul. Gitu. Taroki jeung suluk. Pan aya jalma teh getol ibadah tapi hatena teu taroki jeung suluk. Aya nu kitu. Sayangan usul, mau taroki jeung suluk. Mimitina hayang usul. Taroki jeung suluk. Ya, cirian di dinya. Murid nu rek diusulkeun ku Allah aya 3 cirina. Kaiji Allah mere himah usul nu kuat kana hatena. Aya alamat rek tepi ge murid teh. Aya murid rek usul ya. Aya nu moal usul gitu. Murid nu rek usul cirina ya 3. Hiji Allah maparin himah usul nu kuat. Hayang tepi ka Allah teu kahalangan kunaon. Kuat banget lah. Aing celoba dosa lah aing hayang usul moal kahalangan ku loba dosa. Tetep aing hayang usul sanajan loba dosa. Bodoh aing lah moal kahalangan ku bodoh aing saking kuat aing mau usul. Bodoh makan bae asal alewo bodoh na aing.
Buat loba dosa tobatan ku aing dosa malah. Hari nu teu pati kuat mapan lima usulna. Aduh, aing teh yang usul, tapi loba dosa. Wah, aing hese euy teu pina loba dosa mah. Digana teh lila frustasi. Tah gitu. Nu kaduana dipanggihkeun jeung guru mursyid. Santri nu mau diusulkeun ku Allah mau dipanggihkeun jeung guru mursyid mah. Mahjub terus. Ulin teh jeung nu mahjub deui. Sanajan urang mahjub ririungan cacampuran kudu jeung ahli usul kuduna. Kaduana dipanggihkeun jeung guru mursyid. Aya guru anu usul ngawurukan ka urang. Tah eta cirina. Kunaon jang letak dipanggihkeun ku Allah jeung guru mursyid? Ya, di guru mursyid teh aya dua kekuatan. Hiji ngancurkeun hijab murid. Hiji kekuatan ruhul a'dom guru mursyid mampu ngancurkeun hijab hatena murid. Jadi si santri dikir lain loba dikirna, tapi kulantaran diantar hijabna kudu jadi guru sehingga 1 tahun usul ka Allah. Lain hebat santrina, lain hebat guruna itu. Kedua, lagi tadi nonton kekuatan ruhul a'dom guru mursyid mampu ngancurkeun hijab hatena muridin. Ada itu keur ilmu bikin orang. Lamun urang geus aya hayang usul ka Allah, aing can manggih guru, wah, ditepikeun moal aing ka Allah ya. Kabilu kedua kan kekuatan ruhul a'dom nu jadi guru mampu ngabing rohani murid nu keur taroki jeung suluk. Mampu ngabing rohani nu keur taroki jeung suluk. Nu matak di mana salah niat atawa tiko sewat sok datang guruna kaimpikeun sing bener sia teh kade ibadatna. Waktu sim kuring lila pareto. Tiap tuting teh lamun reup sare sok ngimpi we jeung papanggih jeung guru mapatahan. Ye cenah kudu sing gede kanyaah. Kanu ngaran awewe teh naon sababna boro-boro geus sare kakarang ngedeng ge awewe mah geus narancep panah-panah iblis. Kakara sare geus narancep panah iblis, kamu selap sarena ngomong. Itu burukna betul. Datang mah. Eta teh ngabimbing, eta guru teh rohani. Di mana orang panggih jeung guru mursyid, tajang eta teh lain jin, bener rohani guru mursyid datang teh. Eta geuningan dina Anwarul Kusyal mun nek dikir sia cenah kudu inget ka guru. Itu. Ya sebenarnya mah lain inget ka guru lain kultus sebetulnya. Bayangkeun lupa guru, kudu ngabayangkeun lupa guru heula. Ya naon saben ari guru mursyid mah rupana teh rohani itu teh. Mansabna jin teh bisa nyalirukeun. Lamun urang ngimpi panggih jeung guru mursyid bener rupana kos guru urang. Tak eta teh rohanina datang ka urang bener. Itu guru mursyid mah. Mansabna jin teh bisa nyalirukeun rupa guru mursyid, sora guru mursyid, salira guru mursyid. Guru mursyid mah anti jin. Mari urang mah ditiru wae ku jin. Aing bisa cenah niru sia cenah. Ari guru mursyid mau anti jin, mau bisa. Sok cenah bayangkeun rupa guru. Eta teh musyrik menyarek dikir bet. Ya nu sabenerna mah eta teh kitu dina sanyatana mah. Lamun urang ret ningali rupa guru, eta teh rohanina guru eta teh. Guru mursyid mah kitu. Aya kekuatan ruhul a'dom nu hebat gitu tadi guru mursyid. Lain kultus, lain musyrik kitu teh. Anu sabenerna mah kieu
ngabayangkeun rupa guru teh makna anu sederhana mah sangkan ulah musyrik kudu inget kana papatah guru. Ari inget kana ka guruna mah meureunna piraku teh inget kana papatahna. Mimitina inget ka guru, urang inget ka bapak, aduh aing gerugi usaha inget ka bapak. Bapak tasik bapak sini sobar, sia teh can bisa bapak ngijeng rugi. Tuh kan ya. Jadi anu penting nama naon? Diurupna anu penting nama aja. Papatah guru. Ada budzikri pan, ada budzikri saya 20. 5 memeh dikir, 12 waktu dikir, 3 sabada dikir, ada budzikri. Minggal diketak war dikir jelas. Ya ada bana sih. Gitu. Muka dua tadi naon cenah? Ngabimbing, ngaping rohani nuker taroki jeung suluk. Mantap sok ngawurukan di mana orang di sisalah. Pas orang ke taroki jeung suluk pamananya. Geus nepi karana teh luhur mah eusan geus muka sapa taroki jeung suluk teh. Encan tuntas nepi ka tajalida teh. Hurai tajali asal sifat. Nah, aing teh jadi hebat ya teh euy. Niup cagur. Diduluk teterak kita teh jadi hebat teh. Waripun lil anda ta datang ke Allah taala. Sanggeus niupan jalma cagur, loba jalma yang ditiup. Tuh. Mungkin tak kerja encan conong hati teh karena arum naik saya bimbingan guru mah kieu pan dirna kitu. Aing geus lah wiridan kudu getol ayeuna mah ngarah cager niup ya. Jalma ngaleut ya talu ka aing kabeh. Nah, encan nepi ka dinya kakara di mana niup cager, di mana niup cager. Terus aja gitu. Aduh. Niup cager, penting ke pepanggil ngimpi panggil jeung guru. Kumaha mapatahan? Kade sia ulah mentok di dinya, jauh kene sia teh tujuan. Para jawab teh budang. Waduh, aing bisa mentok dina niupan hulu jelema. Dibawa tahan ku guru, eta guru mursyid hebat teh gitu. Urukan terus. Masa pati eta murid disambungkan jeung rohani guru nu mursyid kecuali eta santri rek dimursyidkeun ku Allah. Masa pati eta rohani santri bisa pepangi jeung rohani guru mursyid kecuali dijadikeun wali deui eta teh santri. Eta wali santri-santri calon wali eta nu sok parapangi jeung guruna. Guru mursyid gini. Ada yang lo gagabah, guru mursyid cara bisa ngapung-ngapung sancang lain eta kade. Jeung ulah sok kandeng cuk batur cenah mursyid eta tempo kurang geus nyaho ieu lah. Supatanana nu tadi misalapan kan. Tempo di guruan kurang ditelaah mursyid teh. Tah aya euy ngan tilu lumayan guruan naon ngan tilu sipatan aja. Itu ngaguru di lapan tilu lamun disajana mentok. Daikin lil hakikat. Ari daikin lil hakikat naon teh? Ma'rifat khos Allah. Daikin lakanya. Ma'rifat tajalli hatena ka Allah guru mursyid mah. Daikin lil hakikat. Tajalli hatena ka Allah. Kamilil asli dulina. Tawado. Lamun nek ningali kamilil asli, tawado dohir di guru. Padahal ari logat tarbiana kamilil asli teh sampurna akal. Lamun jalma takabur kurang akal eta teh. Hasani siasati halus siasatna. Katingalina kumaha amalna tina hasani siasat. Ngababarikeun nu hese. Anu hese teh dibabarikeun ku guru mursyid. Matak ayat datang terus ngabahas makrifat jeung musyahadah geuning Pak. Musyahadah teh deukeut cenanya. Lamun kuat anjeun nuturkeun caritaan kuring 10 menit musyahadah sia. Waduh, aing kading cukuru baheula. Bisa bukikeun ke joma hese jadi wali di sini. Kapan budak teh lagi di sawang. Aing bahan jadi wali sini. Malah mah aya santri nanyakeun santri geus gede. Kan ari ayeuna cenah aya keneh wali kitu. Waduh, jang wali mah rugrug duniana gitu.
Loba waliullah dengan orang teu nyaho sing kulampreng ribuan ieu teh waliullah. Wali nuqoba, wali mujaba, wali otad, wali ahyar, wali mugis. Dacar teu nyaho, wali ahyar teh tah saha? Kiai nu jadi panutan rakyat teh padahal pangkatna wali ahyar. Wali ahyar mah jang sok bareng jeung masyarakat. Ayatna di para ulama eta wali ahyar, rejengan, ridiungan cek masyarakat maduh. Baturan aing jeung teh ajengan boro-boro baturan batur mah geus di hadrat Allah. Tahar jeung urang di hadrat Allah batur mah teh nanti. Urang mah ngedahar pais lauk kana pais lauk. Batur mah di mana di hadrat Allah keur ngedahar pais lauk. Cek urang babaturan urang blus teh ka masyarakat itu teu panggih euy kunaon beda. Batur jenderal ya kopral nya ya kopral ulin jeung jenderal ara. Jalma mah kumaha makomna ulin. Budak jeung budak, kaki-aki jeung kaki-aki ulin. Karena ya pemuda nyampur ulin kaki-aki tah. Ki ieu cenah ulin nongkrong ka jalan tah. Nini sok ulin jeung nini deui. Budak leutik jeung budak leutik anu pangga, tara jeung pemuda. Nyampur ke pemuda. Tar ayo urang ulin jo aing. Arab dak leutik jeung leutik deui. Bapakna aja sekalipun bapakna anakna jadi jenderal, bapakna tukang buburu macul, para ulin jeung jenderal dar. Anakna mau ulin jeung jenderal deui, campurna aja. Mentak di surga ge nu laluhur iman mah engke campurna jeung nu laluhur iman. Sing jeung anak ge henteu bareng eta teh bisa derajat mah iman henteu di surga mah. Ngan bareng mah bareng ka surga mah. Ngan cicingna teu sadarajat. Kitu. Jadi kamilil akli teh sampurna akal. Katingalina kumaha? Tawado. Guru mursyid mah boro-boro jeung ulama deui, jeung santrina ge teu ngarasa leuwih luhur. Asa aing hebat teh sok ngawurukan santri teu ngarasa dirinya hebat. Mun bisa teh santrina teu meunang aing teu. Santri teh, duh cenah Kang abdi teh bisa sakieu teh. Dina kana dipiwurukan cenah. Cuk hape nak boro-boro mulang aing ya Allah sab. Teu dituduhkeun ku Allah sanajan papatan ku aing cadet teuing sama ke kitu teu ngarasa meunang manehna. Syukuran jang ka Allah. Lain sabab akang sabab Allah maneh teh. Itu. Kalau mau lain, siapa mau lain gitu teh kejo. Kira aku siapa turut lain jenuh. Duh teh. Aurat mah. Teh mursyid. Guru mursyid ka santrina ge. Ingkang rai bahasana ge ka santri. Abdi teh cenah santri cenah lain santri babaturan musyawarah. Santri mah baheula keur budak maneh teh ayeuna mah geus pinter ngajina. Babaturan musyawarah maneh teh jeung akang teh. Lain santri. Ieu mah murid teh ka pinter ge dianggap murid teh. Murid aing saya sakumaha pinter ge. Waduh. Batur mah aya santri di guruan ku guruna. Jang baheula jadi santri teh ayeuna mah guru akang maneh teh. Mantap guru mursyid mah ya sia kudu ngaji deui kan sajian jiglu sing pinter ngurukan aing mun maneh geus pinter. Itu cuma era ngaji buru ka murid era ngaji bisa diajengan era disebut punya ya ajengan ngaji keneh cenah. Marukan ari ajengan teh meureun tanda tamat ngaji meureun mungkin ka era rek ngaji. Lain penghormatan kiai ulah era ngaji. Ajengan era ngaji mah takabur teh cirina. Ciri teu aya kamursidan teh. Ngaji. Ya. Aya nu ngaran Nawawi kiai sok ngaji ka santri. Malah mah dipati diuruk santri. Tapi aneh parisaun kolinter ditanya, "Kiai, kumaha cenah teh boga santri diuruk?" Wah, cenah. Nah, musialin kana buaya. Apal buaya mah. Ngenok sok disilung leuman tara ku buaya. Tara di pelototan megar ku buaya, nya aing elek ku buaya cenah. Santri mah cenah hae esek ku aing tempokeun bisa engke balik kitu teh. Waduh, hebat nya aing elek ku buaya cenah. Itu. Terang ngaji teh mah malah geruan santri mah. Jang. Pade jang. Bawa kitab sitin. Pade naon Kang? Aing rek ngaji ka maneh. Ulah sia wae nu ngaji teh aing ge hayang ngaji cenah.
Guru mursyid itu saja. Ulah era ngaji sih awas, disebut ajengan balikin. Ulah era ngaji deui sih. Getol malah ngaji. Aing mah disangka pinter ku batur, ternyata aing teu pinter. Wah, guru pinter aing teh. Getol malah ngaji habis disebut ajengan mah ku batur. Guruan kabeh. Mantap kakang lamun ngamukimkeun santri, ya mana cicing di dieu. Lain rek ngaburuk sia teh. Lamun papangi jeung jalma anu saluhuran anjeun elmuna jadikeun guru ku maneh. Lamun aya anu sasama batur musyawarah. Lamun sahanapeun datang, ta eta sing ikhlas guru santri maneh. Ari teu datang mah ngaji we urang, tong mikiran santri. Jek guru alus mun boga santri ngan ulah hayang boga santri. Lamun hayang boga santri ada udang di balik batu eta di situ. Kadorone. Asani siasati ngababarikeun anu hese kitu aja geus. Lamun aya pelajaran anu hese teh dipikir ku guru mursyid, kumaha carana aing nerangkeun ngarah ceuk santri ieu teh kulah dihitung hese. Ieu anu deet ku dijero-jerokeun juga hese. Pelajaran nu babari dibulak-belit ku guru ngarah santri lieur. Nu anu hese babarikeun sederhanana mah kieu ya tajali teh tah ka dieu ya henteu wah teh hese euy geuningan deukeut aing tiap kudu sanggup mujahadatun nafsi bisa aing lebih tadinya wah siar jadi maji kama kudu geus beugi kejo ke cenah wah tuh bahan aing cenah ngaji kamu ini sabab naon trekeun teu beugi kana kejo Nyeren kena bedog jadi saya ngaji hikam, resep kena ulin, aduh. Tukang nyeren bedog, ngerah tong mentok dina bedog, juga kudu ngaji hikam. Itu lempeng ke Allah. Menyacan ayo wali udud, nu udud, kudu ngaji hikam. Ngalah hatena tong mentok na udud, dujul ke Allah, gitu. Nu tukang udud jadi wali, tukang usaha jadi wali. Nu sok daharga jadi wali. Mentak, laisal wali yuman didirul kalomah. Wali teh lain bisa ngapak sancang, walakinnal wali man yakulu kama takulu. Wali teh dahar kawas anjeun, nginum kawas anjeun, boga pamajikan kawas anjeun. Matak boga pamajikan beneran kas jelema normal sarua. Wali teh. Tapi kumaha? Walakin la yakturu qalbuhu tarfata'inin an dzikrillah fil musyahadah wal mukasafah. Ngan bari dahar, bari boga pamajikan, bari sok nengan dunya gitu. Bari lamun ini nyarekan sok ceurik. Yo pan, nya aya wali dicarekan batur ceurik. Nya aya wali dua poe teu dahar geus dari beutung. Disangka wali teh teu beuki kejo urnya. Dahar jang ngan hatena tara pecat tina zikir saeutik oge sakitu tanon dina umurna tara pecat tina eling ka Allah dina makom mukasafah atawa makom musyahadah dikirna. Hari dikir teh kan sabaraha tingkat? Dikir ma'al ghaflah, dikir ma'al yaqdo, dikir ma'al hudur, dikir ma'al ghaibah, dikir ma'al musyahadah. Saya dikir ma'al musyahadah waliullah. Kan kurang. Dikir teh dikir ghaflah, lisanna nyebut Allah, hatena can eling ka Allah. Dikir ma'al ghaflah. Dikir ma'al yaqdo, hatena nyebut Allah. Hatena eling ke Allah. Lisan nyebut Allah, hatena eling ke Allah. Ingat artinya. Dikir ma'al hudur. Lisan nyebut Allah, Allah cik lisana. Hatena hadir di hadrat rububiyah. Dikir ma'al ghaibah. Lisan nyebut Allah, hatena teningali kasalian Allah. Itu dikir ma'al ghaibah. Dikir ma'al musyahadah, hatena nyebut Allah, sirna tajalli kana nurdat Allah tak itu dikir mau musyahadah. Nu dikir dina muka sapa atau dina musyahadah teh waliullah. Jadi ciri wali mah lain ngapu-ngapak sancang, lain teu beuki kejo, lain eureun udud, tapi naon tajalli hatena ka Allah. Mudawamatun zikri mayang eling dina makom muhadharah mukasafah atau dina makom musyahadah. Kadang ulah salah katahan. Secara jadi wali. Jadi tungtungan kulantaran ku kiaina dibulak belit eta bab wali dijauh-jauhkeun nepi ka santrina teu sanggup aing jadi wali. Tungtungan frustasi mau ngaji hikam.
Kade euy ulah pas mau nu frustasi. Aya tangkal anggur badak segede beuteung munding. Ari mau teh yang anggur naik teu bisa. Ditugruk tangkalna da badak gedekeun murag. Kulantaran teu anggur loba di luhur, aya ngadahar, ngan ngalah teu bisa. Kabatur mapak palad pusing. Frustasi. Anggur pahit, anggur hasem. Gogorokan kabatur anggur pahit, anggur hasem. Padahal mah teu pahit teh hasem anggur. Amis anggur frustasi eta mah gitu. Paurnya. Hasil dalika ari hasilna itu kawal eta anak tanawu al-aradi. Sanyana warna-warna wiridan pihakil muridina dina hakna jalma anu ngarep nusul kabeh asodikina anu bener-bener kabeh dina hayang usulna eta nasiun anu timbul antanawu ilwaridati tina warna-warna anu datang pirang-pirang anu datang ala qulubihim kana pirang-pirang hatena itu muridin. Terus kesimpulanna eta kawama kumaha warna-warna na pagawean muridin karana warna-warnana warid nu datang kana hate. Ahwalna hate. Ayan bagi mangka peryogi likuli muridin ka sakur-sakur jalma nu ngarep usul non aya malayan amal itu si kulu murid di muqtada waridihi kana pamerdi waridna itu si murid bisyartil mutaqaddim kalawan syarat altihla lamun teu di bawah tangan guru wala ya'malu teu meunang amal itu si murid teh bi muqtada waridi guerihi kana pamerdi warid lianti itu murid watur perang resep salat nurutan resep salat kumaha warid nu datang we urang mah watur resep salat urang resep wiridan wala ya aridu jeung teu meunang nentang eta si murid teh ala dalikal gueri kana warid batur. Ulah nentang kana warid batur. Batur salat ditentang ke urang ke masih eta mawaridna kana salat. Di ada mistigolihi dina teu katungkulna itu si goer bimaku perkara istagola anu katungkul bihiku itu mah sawa itu si murid. Beda batur teu akur jeung urang amalna kurang teh dicawat entongkeun batur mah kitu berenang waridna. Sumakola tuluy ngadawuh musannif di hikmah ke-10 ya. Al amalu ari pirang-pirang amal ad-dhahiratu an-dhahir eta suwarun qaimatun eta teh waruga anu ngajengleng anu ngadeg. Aikal khosi sapertikeun pirang-pirang jungkerang itu. Suwarun di dieu mah waruga lain gamar qaimatun. Alati anu laisa teu aya dina itu ashos dina itu lati non arwahun pirang-pirang roh. Tah jungkerang ieu nya gambar jalema ieu tah ya jasad jalema nu aya aya rohan amal teh kitu. Pala naf'u manfaat bihadina itu lati aw arwahuha ari rohna itu amal alati anu biha kalan itu lati non hayatuha hirupna itu amal wa nafuha jeung manfaatna itu amal eta wujudu siril ikhlas aya na hate ikhlas. Jadi pagawean urang minangka jasadna ikhlas hatena minangka rohna. Mata lamun amal bari ikhlas waruga nu aya nyawaan eta ngaranna. Ari ikhlas aya tingkatanana, aya ikhlas abidin, aya ikhlas muridin, aya ikhlas arifin. Ikhlas seperti tingkat ikhlas oge. Wal ikhlas jeung ari ikhlas. Aya sirrun. Tegasna sir warifu sir eta al ikhlas ikhlas. Sirun teh api, atina ikhlas. Di hadina itu amal. Wal ikhlas jeung ikhlas eta yaktalifu beda-beda kitu ikhlas. Bikhtilafi nasiku sabab beda-beda jelema. Fa ikhlasul ubadi mangka ikhlasna, mangka ari ikhlasna jalma-jalma nu makom abidin eta salamatul amalihim. Salamat pirang-pirang amal itu umat minar riya iljali sinar riya jali wal khofi jeung riya khofi. Riya jali mah hayang katanggar ku jelema. Riya jali mah tukangan batur teh tukangan ya. Urang salat sorangan Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti burun seperti ini. Begitu keriak teh datang 20 orang. Maliki yaumiddin jadi berubah. Aksi salat nanti. Baru jeung mikir aing alus ya teman seperti acuk makmum gitu. Eta riya jali nu kitu. Ari riya hobi mah nyumput. Salat teh jam 2 putih.
kurang batur sare. Tuluy baca Quran atau nabi wiridan. Orang ningali awak. Ngan eta keur waktu amal teh corojoy teh hate. Aing teh ieu mak wiridan teh nyumput. Lamun batur liwat rek nempo kuring meureun ceuk batur teh. Duh si eta ikhlas beneran bermenipat nyumput kitu wiridanna. Padahal batur mah eta riak hopi nu kitu ngaranna. Eta hatenya jangan rapuh gitu rapuh. Matak aji ilmu tauhid kan Allah makrifat khos kuat hatena. Rapuh jama anu kita ya makrifat khos madina hatena. Salat teh kabengbat ku itu ku ieu. Allahu akbar kurusu. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atawana urang keur wiridan lain salat. Salat numput. Ngan ari masjidna sisi jalan. Nah, urang ke salat, maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuring ngono takorub ka Allah taala, tadabbur lafzi tafahum makna, keur memahami makna nu dibaca ku lisan urang. Eta aya senal kesrek leumpang. Eta kelu nyimpang, saha nu leumpang teh. Keur salat. Awewe lalaki kitu teh leumpang. Dituluykan atau bapak uing datangan terus cek santri bapak uing datangan terus mangkaning keur buka duit hate rapuh padahal malah menaik kesrek kadengan cili pas hate rek merhatikeun saha nu leumpang lewat balikeun deui naon lain urusan nu leumpang mah rek awewe laki aing mah munajat ka Allah. Lamun hatena kuat tapi lamun rapuh mah pikiran terus. Oh tuh mabur kok itu bapak aing. Lamun datang mau duit aing rek mayor meuli hayam. Malik yaumidin keur mayor meuli hayam. Mabur. Geus kaakuan deui. Aduh. Karunya tak kudu aji ilmu tauhid yang bener kuat ate urang. Di mana aya red ingat lain urusan lu ingat. Keur salat aing kudu reret kudu kitu. Jadi hijab. Wa kullu mananya minaria tinaria wal khofi jeung khofi wa kullima jeung tina sakabehna perkara fihi anu tetep dina itu mahadun ari bagian lin nafsi pikeun nafsu. Bersih tina ria jali jeung ria khofi jeung bersih tina perkara anu jadi bagian nafsu gitu. Naon bagian nafsu teh untung dagang. Naon bagian nafsu teh awak cager gitu Bang. Nu dipikir sepun nafsu we bagian nafsu mah hayang enak hirup gitu Bang. Penajang kadi teh cicing di mana di masjid uing mikir aing teh ngeunah moal cicing di ditu. Nah eta nafsu eta. Lamun lain nafsu mah kieu yang cicing di ditu naon tugas abdi uruk we barudak. Perintah ti Allah aing kudu nasrul ilmi di ditu. Berarti aing kudu dengan ilmu ngawuruk sing ikhlas kakara eta bener rezeki Allah. Tah kitu lain mikiran aing meuneu cicing di ditu ek dahar naon. Itu lah kadinya lompat. Ngeunah aing mah kira-kira wah bagian nafsu teh jangan. Kalau yang maluna mangkata amal itu si ubad. Al amal kana amal illa lillahi aing karena Allah. Lillahna teh karena Allah kan. Abidin mah lillah karena Allah nu marentah ini gawe gitu. Beda jeung arifin lillah teh nu Allah lil milki. Ya salat lillah lain gawe uing, gawe Allah ngagerakeun diri kuring kana mi gawe salat. Jadi lamun dia salat pagawean hade lain kuring hebat, tapi Allah nu kasipatan ku jamal. Jamal Allah dohir di diri kuring mana pagawean salat anu ieu eta timbul tina jamal asar af'al anu timbul tina af'al anu af'alna timbul tina jamal Allah salat. Jadi ya salat teh padol Allah. Itu betul mah. Ini aing hebat besok salat. Wah, ieu nu bayan mah. Di aku pagawean urang. Jadi ari abidin mah lillah karena Allah. Dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah. Lamar juga ilal.
Itu kan kada parentah we. Jadi Allah marentah urang migawe. Ngan gawena gawe urang. Jadi urang boga gawe meureunnya. Allah boga gawe urang boga gawe. Atuh meureun musyrik kitu mah. Sama banting kana nyupri li sawabi kana ganjaran wa haroban jeung mabur minal iqabi dina siksaan. Jadi mabur tina siksaan hayang meunang kan abidin mah ibadah karena Allah ngan hayang surga mung kana neraka eta abidin ikhlas abidin itu. Maka ikhlas saya ikhlas abidin, ikhlas muridin atau muhibbin. Ma'anisbatil amali sarta nganisbatkeun amal ilaihim ka itu umat. Jadi amalna amal kuring, nganisbatkeun amal ka umat teh kumaha? Nya amal uing, salat kuring, wal itimadi jeung tatagenan alaihi kana itu amal. Ya salat dipake tatagenan, asup ka surga da insok salat. Kita silima dinangaskeun perkara dukira nu ditutur itu mah. Abidin mah migawe ibadah karena Allah ngan hayang surga mung kana neraka sarta ieu teh gawe kuring. Itu dipake tatagenan dina ngahasilkeun tujuan tah eta abidin musyrik kopi keneh abidin. Ibadahna abidin can diganyar can. Diberi musyrik itu. Kebutuhan Allah Ta'ala karena amal non musyrik. Aduh, itu. Itu wa ikhlasul muhibbina jeung ari ikhlas anu muhibbin. Huwa ari itu ikhlas muhibbin, ari ikhlasna jalma nu cinta ka Allah kumaha? Anu mah mahabbah. Eta al amalu amal lillahi karena Allah, ijlalan karena ngagungkeun wa ta'liman jeung tegasna ngagungkeun ka Allah Ta'ala. Li annahu ta'ala persana Gusti Allah Ta'ala eta ahlun ahli ibadika kana itu ijlal. Lalikos disawabin lain karena tujuan ganjaran wala harobin jeung lain karena tujuan mabur min iqobin dina siksaan. Ikhlas muhibbin mah ieu kuring gawe ibadah karena Allah ngan teh yang surga tembung kana neraka uing mah takdim ka Allah digawe amal ibadah tah eta ikhlas muhibbin. Sabab Allah nu agung, kuring abdina nu hina, kawajiban nu hina ngagungkeun kana agung. Itu segitu. Dah yang surga temu kana neraka. Tak situ rubi amak keulun kana yang surga. Mau obor ti burang. Rek mana rubi teh kaduluk surga aing. Kunaon keheula aing jelema cenah. Ibadah teh yang surga, teh yang ridho Allah. Padahal masuk ke surga, Allah terido mangrek nyuna. Ajaran sare di gedong sigrong nu boga nama manyun ngeuna mah moal sing dipilaman kasur empuk ge paling ge sare ngimpi di udag anjing edan gitu itu mending kana dina saung reyot nu boga naridoeun sare na saung reyot bari bucur nu boga naridoeun ikhlas betah urang sare na saung reyot jadi raja ngimpina mending mana cing sare ngimpi jadi raja jeung ngimpi di udag anjing edan. Itu jangan. Hirup di dunia di menampa pangi jeung ridho Allah, boro-boro beunghar fakir ge tenang. Betah naon sabna Allah ridho, sok cicing cenah aing ridho ka maneh. Sok geura sare aing ridho ka maneh, sare bari dipika ridho betah. Walida ko ina kitu qolat ngadawuh sarobiatul adawiyah, robiah adawiyah. Ma'abad tuka teh ibadah kuring ka Gusti khaupan karena sieun min narika tina neraka Gusti wala to'man jeung teu mikahayang si janatika kana surga Gusti. Ieu teh rubiah hadawiyah. Padahal rubiah hadawiyah teh lain makom muhibin dong, makom waliullah. Awewe anu teu kapangkat walina hebat teh si rubiah hadawiyah. Ieu nya. Anu sibat maka disebutkeun naon al ibadatu ibadah ilaiha kana itu rubiah adawiyah. Si rubiah adawiyah teh makom mahabbah teh makom muhibin teh dinisbatkeun ke si rubiah adawiyah. Nyata seperti ibadah rubiah adawiyah. Makom padahal mah lain nepi ka muhibin, nepi ka mahbubin ieu teh. Ngan populerna rubiah teh keur dina makom muhibin. Balas cinta ka Allah timbul kecemburuan sosial. Lamun jalma ke ibadah sieun surga, oh lo
Terus sopan siapa Allah. Coba yang ada yang hukum. Wah, yang di paruman neraka teh mau emer ti borong. Kono yang akhirnya paruman neraka cenah. Kehel jelema sieun ku neraka. Ari kudu nyeun neraka teh sieun. Kok lu justru biang balas mahabbah kamu. Ah gitu. Wal ikhlas jeung ari ikhlas. Wa ikhlasul arifina jeung ari ikhlas arifin. Geus eta ikhlas muhibin. Ayeuna ikhlas arifin. Ari ikhlas arifin kumaha eta suhuduhum nyaksina itu arifin intirodal haki kana nunggalna Allah. Ditahrikihim ku ngarobahkeunana itu arifin wa tasjilihim jeung singgeun itu arifin min ghairi ayyarau tina henteu ningali itu arifin li angkusihim kana dirina itu arifin bidalika dina itu tahrik jeung tasjil. Halan kana daya wala kuatan jeung kekuatan. Arifin mah ikhlasna teh kieu dina keur migawe salat teh teu kasaksi dirina eueuh nu kasaksi naon apal Allah sifat Allah da Allah. Boro-boro ngaku kuring boga pagawean kuringna ge geus eueuh pana arifin. Jadi ikhlas arifin mah pana. Bil ikhlas yang kasifu anal fa'il huwa Allah taala. Ku sabab ikhlas terbuka yen anu boga gawe teh Allah geuningan. Jadi ikhlas arifin mah pana ti makhluk tajalli ka Allah. Segitulah ikhlas arifin. Di mana ibadah orang tajalli ka Allah teringat ka makhluk malah kana diri ge teringat ka eta ikhlas arifin. Jadi tajalli afal paling hanap ikhlas arifin. Palaya amaluna teu migawe itu arifin. Al amala kana amal illa billahi ani kalawan pitulung Allah. Labi haulihim jeung lain kalawan dayana itu arifin wala kuwatihim jeung lain kekuatan arifin. Arifin mah migawe kana amal teh eta teh ku Allah digerakkeun, ku Allah dibisakeun. Ku Allah dikuatkeun lain daya manehna lain kuat manehna wahada tah ari ieu makom eta arpaul leuwih luhur ikhlas arifin teh tah wahada teh ikhlas arifin eta arpaul leuwih luhur mimma tibatan makom qoblahuna sabewena itu da itu tah ieu makom teh leuwih luhur tibatan makom nu same mehna summa dakaratul nutur musannif rahimahum kang rahmat ka musannif sallu Gusti Allah. Maka na perkara yu'inu anu nulungan itu ma'alal ikhlas kana ikhlas. Wa yuhasiluhu jeung nu ngahasilkeun itu mahu kana itu ikhlas. Dikali kalawan dawuhan musannif. Tidinya kulantaran ari ikhlas teh eta rohna amal, ari amal ibarat warugana, ari ikhlas eta minangka rohna, tah di dieu sangkan jalma bisa ikhlas, musannif tuluy ngadawuh ibin wujudaka fi ardil humwa. Isuk diterangkeun wallahu a'lam bishawab.